Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina channel Api Hendy Official. Iya, oke. Dina danget ayeuna urang sami-sami medar perkawis dongeng. Nah, langkung di payun urang sami-sami medar ngeunaan wangenan dongeng. Naon ari dongeng teh? Dongeng nyaeta carita anu umumna parondok tur eusina ngandung unsur pamohalan, atanapi mustahil atanapi teu asup akal. Dongeng kaasup carita tradisional nu teu puguh saha nu ngarangna atanapi anonim. Ari nyebarna tatalepa secara lisan. Basa anu digunakeun dina dongeng umumna basa sapopoe atawa basa lancaran. Nah, para wargi, baheula mah ngadongeng teh jadi kebiasaan urang Sunda keur mepende budak. Ngan kiwari dongeng teh lain dipake keur mepende hungkul, tapi geus jadi media hiburan. Sanajan jadi media hiburan, dongeng oge miboga ajen atikan atanapi nilai pendidikan, utamana nu patali jeung laku lampah. Contona dina dongeng bakal kapanggih nu sabar bakal pinanggih bagja, atanapi nu jail tangtu bakal cilaka. Nah, ayeuna urang pedar ciri-ciri dongeng. Ciri dongeng nu kahiji basana ngagunakeun wangun lancaran atanapi bahasa sapo poe. Lajeng nu kaduana caritana pondok dongeng mah. Salajengna anonim atanapi teu kapaluruh saha pangarangna. Lajeng dilebetna euyeuh ku unsur pamohalan atanapi teu asup akal. Lajeng sumebarna secara lisan. Eta ciri-ciri dongeng. Iya, oke. Salajengna dumasar kana eusina, dongeng teh kabagi jadi sababaraha wanda. Nyaeta aya nu disebut fabel, sasakala, sage jeung mite. Gitu kan nya. Aya nu nyebut fabel heug, rek farabel heug, rek fabel heug, rek sasakala, rek sage atanapi mite heug wae. Nu penting urang apal eta teh nyaeta wanda dongeng. Nah, salajengna urang medar wanda dongeng. Nu kahiji aya dongeng fabel. Naon ari dongeng fabel teh? Dongeng anu eusina nyaritakeun papatah. Palakuna rereana sasatoan. Contona gagak hayang jadi merak atanapi sakadang peucang jeung sakadang buaya, atanapi sakadang kuya jeung sakadang monyet oge seueur nu lainna deui. Nu kadua aya nu disebut dongeng farabel. Dongeng farabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun ngeunaan kahirupan jalma biasa. Contona si kabayan ngalanangka, terus si kabayan ngalatutut jeung si kabayan ngadepaan lincar. Tah eta dongeng farabel. Anu salajengna aya nu disebut dongeng sasakala atanapi legenda. Dongeng sasakala atanapi legenda nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal usul hiji kajadian, tempat atanapi barang. Contona aya sasakala gunung Tangkuban Parahu, sasakala situ Bagendit, jeung sasakala situ Patenggang. Nah, salajengna aya nu disebut mite nya. Dongeng mite nyaeta dongeng anu eusina raket jeung kepercayaan masyarakat atawa nyaritakeun bangsa lelembut jeung hal nu sifatna gaib. Salah sawios contona nyaeta Nyi Roro Kidul. Ulah disingkat jadi Nyi Roki nya, Nyi Roro Kidul. Salajengna aya dongeng sage. Naon ari dongeng sage? Dongeng anu nyaritakeun kajadian atanapi jelema nu aya patalina jeung sajarah. Contona Prabu Siliwangi, Dipati Ukur, Syekh Kuro,
jeung rea-rea deui eta nya. Nah, anu salajengna aya nu disebut struktur dongeng. Nah, struktur dongeng naon wae? Nu kahiji aya tema. Tema sok disebut oge jejer carita atanapi inti tina hiji carita. Nu kaduana palaku. Biasana dina palaku patali jeung ngaran tokoh tur karakter tokoh nu ngalalakonkeun dina eta carita. Salajengna aya disebut galur. Galur teh runtuyan kajadian anu silih sinambung. Ilaharna galur teh dibagi kana 3 bagian nyaeta galur maju, galur mobok tengah, lajeng galur mundur. Salajengna struktur dongeng aya nu disebut latar. Latar teh kaayaan atau suasana anu dicaritakeun dina dongeng anu ngawengku latar waktu jeung latar tempat. Lajeng aya nu disebut amanat. Naon ari amanat? Pesen moral anu dikandung dina hiji carita pikeun dilarapkeun dina kahirupan. Gitunya. Jadi pami dipaluru unsur intrinsik atanapi struktur dongeng teh aya tema atanapi jejer, palaku, galur, latar jeung amanat. Nah, eta perkawis dongeng. Nah, kanggo palawargi sadayana salian ti ngeunaan wangeunaan struktur lajeng aya nu disebut wanda dongeng. Insyaallah dina ieu pedaran, insyaallah dina channel Afi Handi Official hidup bakal dipaparin contoh dongeng. Nu kumaha contona? Mangga regepkeun. Dongeng gagak hayang kapuji. Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Geleber hiber bari ngaheum-heum dengdeng teh kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangeneun ku anjing nu kacida kabitaeunana da puguh kabeukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun. Tapi saenggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakaleun supaya dengdeng teh kapimili ku manehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing. Pamatukna panjang, bulu hideung, tapi mani lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung Cendrabasih ge moal eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku Cendrawasih gagak atoheun pisan. Manehna kung si beja yen Cendrawasih teh manuk panghadena, tapi ceuk anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah mai sanggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon hese na muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing nyarita, lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadunungan, sare digolodog, rajen manggihakaneun oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk nu sakitu lucuna, atuh ngadenge-ngadenge sorana. Meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheum-heum dengdeng. Ngan ngong we disada, "Kak, kak," cenah.
atuh barang ngab pamatukna barang pluk we dengdeng teh murag. Anjing ganjang nyantok dengdeng nu murag teh tuluy dihakan dinu bala. Gagak nu hanjakakeun mah teu ditolih. Sababaraha jongjonan gagak teh cindek wewe dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing muji bebekan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Tidinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai. Rek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing. Tah eta contona. Iya marugi sadayana ari sono manata ku nanging urang teh kapatok waktos insyaallah tepang di dina pedaran-pedaran salajengna. Sim kuring sakali deui umajak kanggo sadayana ulah hilap like, comment and subscribe channel Afi Handy Official. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag ah.